urang boga duit 10 juta ulah diengkekeun buagikeun kabeh ka yatim beres. Boga 50 juta bagikeun kabeh ka yatim. Boga duit boro-boro 50 juta di ka yatim keun. Boga duit 100.000 bae mere yatim mangan 1.000. Masya Allah. Boga 1 juta paling jago 100.000. Eta deuk ka sorga. Hayang ka sorga ku 100.000. Jelema berjamaah jeung Amrin bin As di Mesir. Kemudian turun berjamaah subuh dina tanggal 10. Kapanggih jeung tukang menta-menta awewe. Cek cenah teh kula jelema susah. Ruga-ruga emang jeleman susah deh tah. Si lalaki nu berjamaah teh susah. Sekian ke tungguan kulit teu boga naon ngan boga baju da samping doang ya. Tuturkeun datang ka ibad dibuka nyana make celana pendek doang sakitu. Langsung geunana ge atuh melalui balik lawang cak baheula mah di balik lawang tah sebab mun kaluar nyana kadele aurat. Ya langsung tahu alhamdulillah ya rabbil alamin didoakeun mudah-mudahan diberi kajembaran ku Gusti Allah sebab kula bisa ngahirupan anak kula nu yatim dijual ku kula pake dahar geus langsung nyana di imah peuting sare ngimpi barang ngimpi kapanggih jeung jelema anu hese tanding irungna mancung bibirna beureum matana bureuleuh bulu matana benting pipina ngadaun seureum gadona ndog sapotong. Ya Allah panu di imah ente mah endog hijian. Sih, masya Allah. Di samping gelis teh, ya Allah, nya gelisnya sengit. Nu di imah mah jeung kadal hampir akur. Sengit itu sih. Ya nu di imah mah urang ngadeukeutannya na, jur ada lain deui ambeuna. Boga azam endeu ge jadi henteu. Itulah nyana nyamperkeun deui belu urang. Nah, ieu mah seungit, masyaallah. Haju nyana senyum. Dibere senyum ku urang Karawang bae 1 hektar beak. Eta ku urang Karawang bae hektaran, beak, mobil beak, sawah beak. Geus beak sawah dipindahkeun ka Karawang geus teu boga nanaon tita balik, make kolor doang balik. Eta dibere senyum ku urang Subang Karawang bebeakan ieu mah masyaallah gelisnya nanya man anti saha anjeun teh ku gelis-gelis deui jeung ku seungit-seungit teh cak nyana ana zaujatu kaula teh pamajikan anjeun. Ya Allah pamajikan mah kula heuh cak cara ke nu ngaran saha ngaran saha ana Asyura cak korenganan ngaranna Siti Asyura. Ieu koyem cenah bisa boga pamajikan sakieu gelisna. Ieu teh ya nu tadi disodakohkeun samping hiji jaka yatim teh. Tah ieu kula bentukna. Hudangnya lah. Barang hudang teh seungit lom aya kene di kamar. Seungitna aya kene nu tadi di kamar kadedeulekeun gelisna. Gelisna kadedeulekeun, senyum kadedeulekeun. Wah, ge naon ngaranna seungit sakamar eta teh sakamar pinuh aya ke langsung aya ngadoa Gusti lamun bener eta pamajikan abdi ulah kaluar dipaehkeun Gusti abdi mah. Paehkeun bae eta kadedeulekeun rindu jasa abdi. Geus
hayang deuleu awewe dunia barang geus deuleu eta nu di dunia bangonna teh masyaallah jeung negro masih bagusan negro iku geulis-geulis teuing masyaallah nyana langsung ngadonga diijabah doana kelepek we bae hai teh senyum bae senyum rame atuh maot diurusan sanggeusna diurusan malam kahiji malam kadua malam katilu aya lah wali Allah ngadoa hayang nyaho ieu mendadak amat naon hayang nyaho nyana ngadoa ka Allah minta dipangbukakeun hijab waliullah sare ngimpi kapanggih jeung eta lalaki keur aya di pelamunan masyaallah serang pelamunan wong Jawa iku mah arep apa ke pelamunan weh pelaminan ge sedama mengkonon ya pelamunan wong Jawa kowe ge kumaha tuh aya di pelaminan ya Allah ditanya indah-indah ting aya naon iyalah pemajikan kula nu kula selalu rindu minta ka Gusti embung diengkekeun deui diijabah ku Gusti ya Allah sedekah ka emak yatim sedekah ka yatim tanggal 10 keur meujeuhna ditonton ku Gusti Allah ku para malaikat ya Allah ya Rabbi keur ngaji mah kabita mah datang we ka imah neng urang pan boga duit 10 juta urang bikinkeun ka yatim 5 juta yuk nanaon hi kabita ngadenge tante tadi pengajian lah ngaji bae ulah sok bebeja ka pamajikan deuk sedekah mah sia teh deuk ka sorga diulah ku pamajikan sarua jeung ka sorga aing melalui 5 juta geus bagi 2 bae pamajikan ulah ka sorga jeung aing bae ka neraka aja gitu ayo sia kom kadanan kieu mah neng aya urang boga duit 10 juta aju urang ka yatimkeun ieu 5 juta ieu kabeh geus urang mah teu boga naon ge ka dieu tah tungtungna kos kitu teu beres pan bangun heueuh kabeh ka ditu kabeh ngan tungtungna teu geunaheun masya Allah, saja orang mah tidak harga. Puyang kalau pemajikan teh sairama puyang, masya Allah. Mantak nu hesege neangan pemajikan sakupu tes engkena sairama. Mantak dibida pikih tita sakupu ge karyawan ka karyawan, guru ka guru, santri ka santri, petani ka petani sakupu. Ngeunaheun engkena. Neng, urang bawa duit 10 juta kan heueuh Kak ajun ka yatim kan terserah sabar duit pugu kakaknya teh sabaraha 50 ya ulah 50 lah 7 ulah 5 juta 7 juta orang 7 juta ge cukup geus jang kula jang sapira jang dahar 7 jutanya beneran neng bener geus gampang tah mah ka ditu mah ngeunaheun ganteng kana hate je jembar amat mun aya 2 modal kieu dikawin deui